Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Siti Nur Anisa, abdi ti kelas 11 IPA 2, bade nembangkeun pupuh asmarandana. Eling-eling mangka eling, rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae, raga taya pangawasa, lamun kasasar lembah, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Eling-eling masing eling, di dunia urang ngumbara, laku lampah nu utama, asih ka papada jalma, ucap tekad rejeung lampah, tingkah pola sing merenah, runtut rukun sauyunan, hirup cucuk panggih jeung pamulyaan. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, memberkeun jangjangna bangun taya karingrang, kukuna ranggowas rejeung pamatu kenang ngeluh, ngepak mega barihi beurna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusulkeunna tandangna, gandang jerpung tentang taya bandinganana, dipika ginger dipika serap ku sasama, taya karempan kasieun leber wawanena. Manuk dadali manuk penggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka kuncarana, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tara kahiri-hiri, silih pikanya teu inggis belah pati. Manuk dadali ngandung siloka simetria, keur sakuna bangsa di nagara Indonesia. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingrang, kukuna ranggowas rejeung pamatu kenang ngeluh, ngepak mega barihi beurna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusulkeunna tandangna, gandang jimpar tentang taya bandinganana, dipika ginger dipika serap ku sasama, taya karempan kasieun leber wawanena. Manuk dadali manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka kuncarana, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan